Tapi itu jelas gue baru blow on hangsip. Hangsip jelas sih mah bocor. Ah, potong. Aduh, Masya Allah, dak mana lebaran hangket. Anak can kabelikeun baju jarokku jarona, hodak Masya Allah, Gusti ya mah. Geus tinggal mau sarung-sarung ya tuh. Biskuit kongwan, biskuit kongwan atuh sirup marjan ya mau pupuara ya jarona. Masya Allah, bae mana hangket we mah. Lebaran sapoe liat nama satahun Gusti nu agung saing meureun jadi pocong bae saeueus jelema. Allah karim. Aduh gil, aing mah ieu doang kieu rereksan ieu. Dadak keunggul. We salah sakieunya ieu. Oh, riteng sama. Ih, oh dong mah ieu. Mah ieu. Aduh gil, aing mah ieu non tarwis kieu he, rereksan teh bulu-bulu ke marurin kakinya. Lain ajudan kunaon kitu kunaon ja? Kunaon kita? Lain rada muring kak bulu ieu. Muring kak bulu? Heeh, muring kak bulu. Daki urang teuing muring kak bulu. Ih, lain ieu rereksanna lain deui mah. Potong. Nah, pingsan hiji dasar kelalanjung gini lebaran. Nah, hiji dia poe. Lumayan, dak. Dasar malalanjung, anak kan maritra atuh ya mah, Bo. Daging saganting deh. Berapa sana udah paringsan itu ge. Lain iya ngomong-ngomong iya ro iya ya hansip kagak amat kori mah yang Oh, alhamdulillah. Iya, lain mana ada yang tengah undang iya ira haji na iya kumaha gitu buka perusahaan iya. Nya jangan ngabubur koneng mancan ieu mah na ieu. Oh. Ngan kitu ge mobil desa be aku kumanehna. Waduh, kumaha Rangsang kabeh PPKB na. waduh. Arang amat teh Aja ya kayak cek ngas mitra kayak cek. Encan. Bener. Duit nawa. Waduh. Bener, engke ka kantor bae jadi suknya. Nuhun pangumahan eta karena ka urang hiji lah ti. Engke kade sampe jeung hansip. Ya siap. Kadesa. Potong. Aduh, potong. Atau enan ajudan ya ku garuwah amat ya pocong ro. Naon. Potong di ditu ro, potong. Di mana pocong di bulan puasa pocong? Di tanggal turun. Di rantai pocong lagi. Sumpah ro potong di ditu potong. Si Bukil mah kuat pingsan di ditu. Di mana jeung aya pocong? Di bulan puasa aja ieu di rantai meureun jurik mah kabeh ge. Ih benar, buku mah potong di ditu mah benar. Wah, Potong. tahun 2000. Gundam dia mah, ajudan gundam. Sumpah ro, sumpah aya potong ro. Aju kore di mana pocong nari bener aya mati tadi kunaon tarik pocongna. Buku si Bukil mah kuat pingsan kene ro di ditu pingsan kuat di ditu. Pingsan kene kuat si Bukil mah di ditu. Oh. Ya eta suara nama tah. Nah saya orang tong tadi itu si Bukil karunya ayo tong. Oh, coba ayo ulah nyorotos bae dong lakbot bae. Ayo ro dong lakbot. Oh, ayo geus bilang. Ayo siap udah. Mana dia ajudan si Bukil mana? Ih, buku tadi mah di dia ro jeung potong tadi dinya tak potong tadi dinya. Ya salah dulu moron potong. Ih, bener si Bukil kan pingsan di dia ya ro yo. Hilut bulu aja mah. Keduluan dia moron. Bener ro, bener. No bener jeung ajudan dia mah aing ho di mana jeung ajudan dia mah aya pocong sakieu bulan puasana di rantai pocongnya bulan puasa kieu macan dilepaskeun. Ih, buku mah tadi di dia ro, di dia si Bukil di dinya tadi tah. Ngaganggu kesenangan jaro bae bener-bener ngopi tadi di pos. Sebenarnya murung kopi di kampus di coba ayo. Ngalena. Siap ro. Lain itu kabel di mana gitu ya? Di mah bae ka dieu lah. Suganta mobil geus kumaha ya ku siang sih. Lain ka mana gitu ya? Sip. Bae kumaha gitu ya hansip. Mobil tadi cenah paburu ya, tadi kumaha. Bener saya tama jelema na. Alah, hansip ya jelas saya tama. Ngayakeun pangumuman ongkoh ieu sih. Aduh. Lain ya ari pangubahan anu bagus si hansip ieu. Ari mobil mah cenah kumaha gitu eta si hansipnya. Iya, kamari duitnya mah enggeus. Dicokoti heula. Pas dikumbah taneuna loba keneh. Waduh. Kumaha tah hansip gitu amatnya sip. Licik eta mah. Aing, eta si hansipnya oh masyaallah bae.
Hangsip jelas ya mah bocor. Lemes hangsipna ieu mah. Lain ya penting ya Pak Guru ya jara tarari iski ya. Naon ieu nya? Astagfirullahaladzim. Pocong. Enak ada kita enak ya, pusarian ngorompot. Jauh naon Allah. Allah, naon. Hai, aing gitu ya Sparta. Ya, gitu ya. Pocong. Ya, dia lompat-lompat teh dapat buka duit. Lumayan, tadak. Alhamdulillah, milik mati mana bae ti Gusti Allah kini milikan atuh rokok bu. Kemana ngarokok. Teu kagok kayak toksis ge jeung lep ke. Teranginang burung tadi jeung kue pamajikan. Rokok naon nih rokok Saryaja, Sarnaja naon rokok Suparta ieu mah naon teh dah. Aing ogah aing. Wih, kamarana teh budak jayana teh ajudan teh jareuh tadi Aja malapaan. tadi mah didinya teh ya. Mah teh ecen awan ya. Astagfirullahaladzim dak. Rokok sakit teu babalatak na kamarana ieu jareuh ieu. Nyawa ieu kemana joronya? Kemudian teh ajudan di Itu kasan aing teh. kemana ieu? Bener. Itu aing kemana ieu? Kemana ieu nya? Di baru negara ieu kemana di sete segala ieu? Ganeng aing nyorot sudang lakbet bae geus radio. Nah, jaro ieu si loba duitna ieu keur kilo barang. Naon ieu naon kepertaengang ieu nyamran kan astagfirullahaladzim boy. Bedas sih mah takna. Astagfirullahaladzim kumaha dak. Atau jadi hansip. Pok kira aku dipocong, hah? Atau jadi hansip. Astagfirullahaladzim lagunan kawe naon ya. Ih, aing nyingsieunan masyarakat ya lain ngamankeun ka masyarakat kan nyingsieunan ku pongo. Mas Gandir Bang Bandro teka wawas teng burung ke samping-samping di split kongguan. Ieu mah kongguan hantu ngomong baca roktok heuh. Ka anakmu mau ku pelit-pelit ting alabatan madit. Preman hidup membuat kita tersenyum. Preman hidup membuat kita bahagia. Jasim Jaro